Ari budak doraka ka mana di eueuh? Saha budak doraka bi? Eta si Kosim kamari panggil cenah nyetrum akina. Aki motor meureun bi. Ya nyetrum aki motor mah teu bisa disebut doraka henteu. Aki motor meureunan. Paeh akina. Paeh. Innalillahi ya irah di maot na akina si Kosim. Teu kudu diinalilahikeun atuh bi. Pan aki motor. Aki motor. Nya teu kudu jeung make diinalilahikeun. Engke ge disetrum hirup deui. Aki motor. Oh, eta merek naon deh akina si Kosim baterena? Astagfirullahaladzim. Baterai ABC akina si Kosim mah. Baterai ABC. Teu nyambungna anjeun jeung bibi aing ya ampun teuing. Aya wae ieu anjeun. Cocorok podol. Ceng, laju bola ya. Ada bagian lemur urang kan? Koream lah, Brad. Hoream kumaha? Wasitna, Brad. Wasit mah kumaha teh? Disabrang inget geura, Brad. Nganu ditiupan teh piriwit ya, Brad. Nya heueuh atuh ceng pan wasit, ceng. Ai wasit mah nyen niup piriwit atuh ai hayang maneh niup naon? Kali-kali atuh, Brad. Trompet. Wae saroceng ieu ampun teh. Kebayang meureunnya lamun misalkan awet ka itu telolet. Lamun kornal telolet meureunnya. Barupa wae heuh ke aing usul ka panitia ku aing wasit titah mawa tarompet. Trompet Baghdad sakalian. Ya wae saroceng. Bisa wae ya anjir ya. Sang sakala. Udah teh boga unek-unek ieu teh lapisan. Unek-unek naon? Oh, eta nahanya lalaki amun maot terus santai dikubur. Nah, teu jadi wae nya padahal aya sikian. Anjing. Geus ngaliwat deui ieu aja. Pertanyaan yang sangat goblok sekali dari bibi aing. Terus lamun konsepna kitu bi. Atau meureun awewe oge eta dikubur meureunan kuduna jadi meureun. Pan aya kacangan. Ya guys. Kuduna jadi toge, tapi kan teu. Nya teh kitu konsepna bi. Aduh, wae ini pertanyaan bi aing ampun teh. Aya wae. Papatong besi. Motor mana kunaon di dodorong biar bensin. Henteu, Brad. Di Tuban. Henteu deui. Arah kunaon atuh di dodorong. Pan eta, Brad, Kosim teh karunya heueuh kana motor teh. Hayo wae ditumpakan, aya dikawin henteu geura. Ini ada awewe anjir motor teh. Anger aja geus kagejreg ge si Kosim. Parah aja. Lain, Brad, ieu teh Kosim teh euy. Keur mikir nu sabenerna mah, Brad. Jika namanya antara urang jalma jeung motor aya hubungan darah euy. Anjing seripuh ieu si Kosim. Ya ubar teh hakan Kosim. Saya teh berobat ka itu teh kamari teh aja ka dokter teh dihakan ubar teh. Ameh teh kieu teu ngacaprak wae. Hubungan darah kumaha teh motor pan urang mah jelema jelas-jelas motor mah teh mesin. Hubungan darah kumaha maneh? Ya, Brad. Pan motornya lamun karburatorna eueuh, paeh pasti. Terus Jalma pan lamun teu murak sangu sarua paeh. naon persamaana sangu jeung karburator kos? Naon? Didinya sakola teu baheula. Ya, Brad. Pan aidina sangu teh mengandung karburator eta teh. Anjing. Jauh belum. Ya, sangu mah mengandung karbohidrat. Karbohidrat Kosim. Da keur Kosim sakola baheula mengandung eta, Brad. Geus ganti berarti nya keur didinya sakola mah. Anjing. Sia saliwang. Kieu tah anjing.
nya aya sakola mayar ku suluh teh kieu tah. Aya wae ieu anjir ya. Para cupang. Aya kata-kataan pesan ti kitu Karang Taruna. Pesan naon deh? Rek miluan lomba moal cenah. Nggak tahu nih kitu we jeung kitu anjir perlombaan teu variasi. Nu anyar atuh gitu. Aya nu anyar ieu ge. Lomba naon? Cenah mah giringkeun tutut ti alun-alun Ciamis itu ka alun Pangandaran. Nying. Dicangkeul ieu perlombaan ampun teuing. Bayangkeun lur. Ngagiringkeun tutut di Ciamis nepi ka Pangandaran sok bayangkeun ku di dinya. Aing mah teu kabayang. 3 tahun setengah ge moal anggeus moal. Ih, ayo hadiah naga eta mah juara kahiji alus ya. Naon? Lasun anggora cenah. Lasun angora Heeh. anjing lebih parah aja. Najang pajero spot oge aing moal ngiluan. Komo ayeuna ngan saukur lasun angora jang naeun. Bakakak gitu ngeunahnya lasun mah nya guys nya. Najan angora oge. Bedok gitu bejakeun. Si Beran mah moal ngiluan bejakeun rupa-rupa wae anjir. Si Adi ampun teuing. Bejakeun kasih ketu gelut jeung aing. Yakeun. Omongeun anjir. Aya wae tah si Adi tah anjir. Sibuk menang mabuk. Lain kos tadi mana di desa keur naon? Tadi teh Kosim Brad nganter Pak Kadus rapat di desa. Oh, Sakalian we Kosim nongkrong ningan. Kopi gratis biasa. gaya anjing. Ngilu rapat segala. Ngebahas naon di? Kosim tadi ngadain kata kieu Brad cenah euy. Ayeuna teh aya Permendes cenah. Peraturan Menteri Desa nu anyar. Jadi tina dada desa teh Brad 20% jang ketahanan pangan cenah di daerah teh kudu kuat. Ketahanan pangan teh jadi nu 20% eta teh Brad dibikin ka BUMDes cenah. 200 juta tah anjir leuwih. Haru dong yuk si Kosim nepikeun ka nyaho Permendes segalanya. Rapat karek sakitu ge anjir. Mata tahun hareup mah Kosim rek nyalon tah Brad. Nyalon naon? Kepala desa anjir. Anjing montong kos. Ya guys ya, moal balik anjir jadi kepala desa sih mah. Montong lah kos. Lain atas dasar naon maneh arek nyalonkeun kumaha maksudna? Atuh Brad. Soalna tadi nya Kosim keur ngadakeun rapat bararodo anjir di desa teh. Cenanya arek si modal eta teh rek dibalikeun kana sapi, anak sapi Brad. Digedekeun engke ngala untung cenah, geus gede dijual. Padahal lamun Kosim kepala desa mah Brad lain kitu konsepna anjir. Kumaha? Ya, aya deui nu leuwih efektif jeung efisien. Nu leuwih menguntungkan, Brad. Kelo. Geus ngilu rapat ngomong lagi lebih ka efektif dan efisien ieu. Atuh Kosim gitu lah. Anjir, cik kumaha anjir solusina eta ke ketahanan pangan teh cing kumaha? Solusi anu efektif dan efisien teh. Ya, Brad lamun Kosim eta nya duit nu 200 juta leuwih. Moal dibalikeun kana anak sapi. Dibelikeun kana endog sapi tuluy disileung-leuman. Kan otomatis jadi anak tah murah endogna mah. Otomatis atuh engke leuwihna leuwih gede Brad. Anjing sia ka itu anjing nyeleum-leuman endog sapi itu nya guys. Parah anjing si Kosim ampun teuing. Pan eta teh sapi sekalian hayam Kosim. Cek aing ge geus moal balik ye. Lamun maneh anjir nyalonkeun jadi kepala desa, aing nu pertama nu moal nyoblosna ge. Ya si jadi kepala desa mah anjir kabayang anjir. Kabayan cai aing ge mah. Warga kabehnana rempak sirahna. Kadesna jiga kieu. Anjing. Aya wae ieu anjir ye. Bebetian.